يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Wasu'batur rabi'atu wasab'una jeung ari cabang iman anu ka-74. Ieu teh 77 tinggal 3 deui kita mati wae ya. Cabang iman anu ka-74 al-judu eta jud. Naon jud teh? Dermawan, berehan. Ais sakhou teges nama eta berehan. Jadi teu sampurna iman seorang muslim mun manehna medit hirupna. Jadi naon? Cacat keimananana. Jelema Islam kudu berehan. Saking ku berehan ieu loba jelema bar hese narima ieu hayang mere, ieu hayang mere, hayang mere. Wa huwa jeung ari ngaran jud naon ari nu disebut jud atawa sakho sorful mali eta ngagunakeun harta. Berehan teh ngagunakeun harta dipake naon eta harta teh pima dina perkara yahmaduhu anu mujihu kana ieu perkara yahmadu anu mujihu kana ieu perkara naon asyar'u hukum syara ceuk agama ieu teh hade maka ku urang harta digunakeun kana nu hade eta. Lamun ceuk agama eta teh goreng maka ku urang harta eta tong ngagunakeun kana perkara nu kira-kira ceuk agama goreng. Anu disebut berehan teh jelema anu ngagunakeun harta kana sagala rupa perkara nu dianggap alus ceuk agama. Pangajian alus nyadiakeun kopi lagi berarti alus. Naon nu alus-alus. Duh geus lila ieu teh kaceleng nya mentang hijau mah teh. Rek naon atuh bari selawatan. Aya majelis gitu acelengnya. Sapertina gitu. Jadi ngagunakeun banda dina perkara wae naon bae rupana anu ceuk agama teh hade dipuji maka ngagunakeun harta benda eta sanajan kurang teu jiga upamana babagi naon kitu henteu tapi bisa keperluan hubungan jeung agama manehna ngadukung nu kitu teh jud berehan ngaranna. Engke mun aya dangdutan pokora berehan terus ngaji mah lain deui eta mah lain berehan gitu mah lain. Sabab tadi alam ku agama. Qala ngadau Al-Ghazali Imam Al-Ghazali. Ceuk Imam Al-Ghazali wa'lam. Ngadauh kana lapad wa'lam. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annal juda kana yen sanyana berehan. Nu disebut berehan teh wasatun eta pertengahan. Berehan mah cicingna di tengah-tengah dan nu ngeunah mah nu tengah. Nanaon oge ngaji lila teuing pan sok teu ngeunah lain. Teu ngeunah lila teuing teh ambek. Sakedeung teuing ih kari kecek keneh geus kaluar di wae pangajian teh. Jadi nu ngeunah mah sagala rupa nu sedeng. Dahar saeutik hayang keneh. Seueuh teuing nyeri pan gitu. Tanu sedang ngeunah tong lila teuing tong sakedeung teuing tong loba teuing tong saeutik teuing tong panjang teuing tong pondok teuing tong gede teuing tong leutik teuing terus mapai kitu na teh tong jangkung teuing tong pendek teuing nu meujeuh wasat. Jadi nu disebut berehan jeung Imam Ghazali wasatun eta pertengahan bainal israfi di antara boros leuleuyheun. Sabaraha bro-broan eta mah. Mun menang duit harita usumonan brok sabelah dieukeun ngan usapa beak duit tang ngenclokan itu ka dieu.
kalem sedang di antara boros wal iktari jeung di antara ngirit. Maneh nama boga duit 5.000 mahi 2 bulaneun. Eta daharna jeung naon jeung uyah cocolan we si uyah teh terus saeutik nyocolan ke. Ai sawahna aya 1.000 hektar. Ini kan ngirit teh. Mun zaman baheula mah naon peda ge diinjukan teh diinjukan. Nyocol teh injukna deui. Boros, terlalu berlebihan pengeluaran atau terlalu ngirit. Saking ku ngiritan tapi kaulah digunakeun terek dipake naon kana ibadah teh. Urang ge boro-boro keur batur urang ge teh. Heueuh. Saeutik. Wa bainal basti jeung di antara mun urang mah ngabeberkeun leungeun namprak gitulah. Lain namprak lain rek menta ngabeberkeun leungeun. Hartina ngabeberkeun leungeun teh maksudna berehan-berehan keneh hartina. Wal qabdi jeung di antara ngeupel. Ada yang kayak dibaca jadi ngepel gitu. Ada ngeupel hartina ngeupel teh ulah ku batur dikekeuweuk ku sorangan. Ari nemprak mah pek hayam mah we gitu. Jadi ulah nemprak teuing, ulah ngeupel teuing. Sedeng gitu. Wa huwa jeung ari jud ceuk Imam Ghazali di maknaan deui ayu qaddiro eta yen ngukur si jalma. Ngukuranan si jalma. Badlahu kana merekna si jalma. Kana barang berekna si jalma. Wa imsakahu jeung kana nyengkerna si jalma. Jadi ngukur barang berek sakumaha, nu dicekel sakumaha, nu disimpen sakumaha, bi qadril wajibi ku saukuran anu wajib. Ku saukuran anu wajib. Matak sanajan beunghar lagi hirupna sederhana. Sabab di mana-mana boga penghasilan naon bae teu eureun barang berek ka batur. Da jelema anu rajin barang berek mah moal aya jelema rajin barang berek tuluy hirupna sangsara. Tong boro-boro urang jalma Islam barang berek mah diterapkeun ku jelema kafir wae ge bakal beunghar. Tong boro-boro jalma Islam jelema kafir mah teu boga iman. Tapi ngajalankeun sifat naon jud dermawan barang berek sok kira jelema kafir ge. Manehna boga perusahaan naon wae naon ngantrap berbagi ka ditu ka dieu padahal mah lain Islam ora rezekina teh. Walayakti jeung teu cukup. Walayakti jeung teu cukup naon ayab ala yen migawe si jalma. Migawe si jalma dalika kana itu jud, kana itu berehan, maksudna berehan teh barang berek. Bijawarihi ku pirang-pirang anggota badan jalma. Bijawarihi ku pirang-pirang anggota badan si jalma. Barang berek teh leungeun teu elat barang berek. Atawa manehna teh saperti teh naon batur butuh nyamperkeun. Naon barang berek teh rek ku tanaga mah, rek ku harta mah, rek ku pikiranna mah barang berek paru-paru. Malam yakun dina salagi henteu kabuktian. Malam yakun dina salagi teu kabuktian ai leungeunna mah getol barang berek, sukuna getol budak gidik. Mah ngabantu batur, tapi teu kabuktian naon qalbuhu hatena itu si jalma. Ngan peda hatena teu naon, teu thayyiban eta anu mun urang mah bunga, senang gitulah. Thayyib teh alus, tong alus. Teu ngarasakeun bunga bihi ku sabab itu barang berekna. Bihi ku sabab dalik. Dan jelema nu barang berek asli mah lain sakedar boga bari hatena. Aing lebar sebenarnya itu. Dibikeun sakitu-kituna teh. Aya nu murung kusunu geus beres barang berek teh. Tadi nama ku sabab dipentanakeun loba umum batur. Akhirna nyerahkeun atuh mere leutik mah. Geus balik ka imah ngalamun di pikiran gede teuing ngarasa anu mere teh teh. Nah anu kitu tah. Cenah teu kasebut barang berek anu naon berehan barang berekna lamun naon lamun hatena teu ngarasakeun bungah tina sabab barang berek.
ngan teu kieu maksudna lain berarti geus eueuh urang mah urang daek barang bere teh lamun hate keur bunga we tersebut entong tetep ari barang bere mah terus najan hate ingat wae kana pamere eta dalilah kalilaan lamun ku urang dilatih sifat mere urang kaleungit bertahap atau langsung bro-broan dan we saeutik mimitina mah mere teh atuh mere kopi hiji cenah kitu bila kalilaan mapa jadi 2 saruntuy jadi sakardus kema jeung tokona dibikeun saeutik barang bere nepi ka aya di ditu tuh di mana Jawa Timur gitu saking ku berehanana manehna boga apartemen dibikeun ka kiai hargana duka 900 M aya tah di antara anggota itu tuh di Jawa Timur aya ibu-ibu salahkeun bapak-bapak naon eta jadi saking ku berehanan nepi ka nu diberena ge asa jelema teh berehan-berehan teuing ka cina teu nya teu kumaha tuh udah bunga we geus biasa kieu dilatih kudu jadi kolot dilatih sakit teh teu sapira cenah hiji pasantren rek ngabangun pondokna kekurangan dana rek nyaon di modalna teh bebe akan gitu ngundang 200 donatur orang-orang kaya nu datang tujuan cek teu ngalamun kumaha datang teh Jawa gitu datang tujuan teh kur tujuan aduh ngahelas panda maka ieu teh target teh miliaran dijelaskeun we ieu teh pembangunan kieu targetna kieu butuh kebutuhan kieu dijelaskeun nya geus kitu teh balik bubar teh ngan di antara nu balik nu tujuan nu saurang nyamperkeun satelana ge biasa ieu abdi bade ngadepean bade masihan sementara ieu sabaraha 20 miliar nah ngadepean kabehna 100 M coba ya kaget nu diberena oge ustazna oge itu bener teu nya henteu justru bukan sabab geus karasa setiap kali barang bere ku Allah dibere bakal leuwih ti kieu urang mah atuh ari meunang hayang MM-an modal 2000 perak saudara atuh nya teu imbang atuh sok batur ge tinggal di tukang mancing di laut geuning hayang meunang kakap anu sakintal para mah pan hayang 3 kilo dikaitkeun geuning mudahna teh pan golongan eta teh mah kerapu raksasa teh ya tempona YouTube gerak hartina naon hartina saimbang antara eupan jeung nu nyaklopna urang mah ari hayang gede ka hayang teh ari eupan leutik atuh teu saimbang atuh mun hayang nu montok gedean heula eupanna naonna eupanna kitu da saimbang mata cek aya cek guru teh mah harita keur ngaji aya dauhan al maunah bi qadril mu'nah al maunah bi qadril mu'nah al maunah tu ari pertolongan nu datang ti Allah bi qadril mu'nah disaimbangkeun ka jeung nepi ka mana pengorbanan urang biaya nu dikaluarkeun ku urang ieu mah ari maunah ti Allah pertolongan ti Allah hayang gede sementara pengorbanan urang leutik nya moal atuh 2000 ai munang ngaduan doakeun nya si menang 2 miliar nya tambahan atuh tong saeutik teh ge lebar ieu mah nah saimbang cenah naon cenah wa goiro munazin tur eta anu henteu mun urang manaon naon munajaan teh biasana parebut gitu ngabantrok lah gitu hate tapi urusan teh goiro munazin tur eta anu henteu ngabantrok hate teh ngabentrok teu berbenturan pabenyeng-benyeng atuh lahu ka itu si jalma ieu hate teu ngabentur ka jelema nu merekna pihi dina itu barang bere pihi dina itu dalil hartina ngamaknaan thayyiban bihi ieu mah jadi nu disebut berehan teh ketika urang leungeun daek barang bere hatena ge kudu ngarasakeun bungah tina sabab mere eta maksudna bungah teh kumaha ghairu munaziin lahu pihi hate urang teu berbenturan jeung jelemana pan hate teh di jelema uluna wa an ibni Abbasin jeung eta tetep nampi ti Sayyidina Ibnu Abbas annahu ariyan sanyana Ibnu Abbas qala eta ngadawuh Sayyidina Ibnu Abbas qala Rasulullah kana dawuhan qala Rasulullah
Qala ngadaw saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu nyaritakeun kaistimewaan barang bere. Tajafau andan bisakhi fa innallaha akhidun biyadihi kullama asuro. Tajapau kudu ngajauhan aranjeun, ngahindar aranjeun, jaga jarak aranjeun gitu. Andan bisakhi tina naon tina nyaca dosa jalma berehan. Andan bisahi tina nyaca dosa anu berehan kade ulah wani-wani bisi aya di lingkungan urang jalma sok rajin barang bere tuluy hiji waktu manehna nyieun doraka kade ulah wani-wani nyaca ka jalma nu berehan mah jalma berehan mah najan aya kecada anu kasalahan naon bae tapi bijil kasalahan ti jalma berehan kade ulah wani nyaca ku Kangjeng Nabi dicarekeun nu berehan mah naon sababna fa innallaha dasanya na Gusti Allah akhidun eta anu nyekel biadihi kana leungeun jalma berehan ku Allah dicekel leungeunna naon maksud setiap naon dicekel teh kullama asura dina setiap dosa itu sahih ai asura terpleset ti soledat naon maksudna ti soledat dina dosa setiap jalma berehan nyieun dosa maka ku Allah dicekel di leungeunna dibere taufik dibere hidayah dikiparatah naon tah jelema berehan mata naon jelema berehan mah eunteup di jelema kumaha ge hade tapi koret eunteup di jelema-jelema kumaha goreng aya jelema teh nya kiai atawa ieu mah jelema kaya raya ngan medit goreng ieu mah jelema teh begal tapi berehan dan mah tiap kali datangan amprokan mere ge we hayo bro-broan gitu sok rada beda urang karo berehan mah masing jelema goreng batu jelema mah tara salat tapi berehan mah eta jelema teh eta salat mah urang penting tapi meditna kira jelema teh rajin ngajina mah ngan eta korek mah eunteup di jelema kumaha ge goreng tapi berehan eunteup di jelema-jelema kumaha sanajan goreng alus hebatna berehan tah hebatna berehan matak sahebat-hebatna jelema dina urusan ilmu ari kaeuntepan ku sifat goreng mah goreng sak goreng-gorengna jelema sabodo-bodona jelema kaeuntepan ku sifat berehan alus matak aya istilah kieu al jahil as-sahiyu jelema bodoh tapi berehan leuwih hade tinimbang alim tapi pedit ada misi urang ya medit pisan udah urang si amal urang mah ti kadimna aing medit teh aing ti borojol ge geus korek nepi ka lamun keur nyusu ka indung mah pernah ge ulah naon saya medit aing mah ulah mah rasan keur orok teh berehan teh dihelos-heloskeun ngelehan ae aya cenah jelema berehan mah ulah wani-wani nyaca ulah wani-wani naon sabab Allah deukeut ka jelema berehan mah wa qala jeung ngadawu sa Ibnu Mas'udin Imam Ibnu Mas'ud Sayyiduna Ibnu Mas'ud ngadaukeun qala sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan qala sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi qala ngadau sa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu dawuh Kangjeng Nabi supaya urang ieu merengkong kana barang bere teh ceuk Kangjeng Nabi ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u minasikin ila durwatil ba'ir ar-rizqu an datangna rezeki arisku ari datangna rezeki ari hujan rezeki kasaha ila mut'imit ta'am ka anu mere kadaharan jadi jelema loba rupana barang mere sedekah teh aya nu mere duit aya mere cai aya mere dahareun aya mere naon tah lebah dina dahareun naon wae komo mere dahareun di dieu mah nu cocok jeung karesepna anu dibere gitu mana karesepna naon nasi padang urang mah sakali dahar sok minimal 7 bungkus geus kajeun hayu ari datangna rezeki anu ku Allah digiringkeun ka jalma nu sok barang bere dahareun asroku eta leuwih gancang leuwih cepet cenah pembalasan rezeki ti Allah minasikini tinimbang peso seukeut anu dikereutkeun ka mana ila durwatil ba'ir kana punduk onta onta pundukan
Di jalan punduk teh pan model tingali punduk onta lamun tingali golongan orang-orang Arab lamun barang dahar. Pan sok gede onta geuningan enon. Onta hiji teh dipake geuning. Dipake wah sageuleup-geuleupangan. Lebah punduk buk cekel ieu tah, merepes. Punduk mah merepes canggih perang saane. Nang YouTube nempok itu. Eta punduk onta teh saking kumerepes lamun peso teh babari pisan geus. Tak gancang kene Allah ngadatangkeun rezeki kanu sok sedekah dahareun tinimbang cepet mah peso seukeut ditancapkeun kana punduk onta. Padahal punduk onta ajeuna babari teh garasa kana babari kana datang rezeki kanu mere dahareun. Mata sok aya nu nerap-nerapkeun eta mah Jumat berkah cenah. Isuk-isuk teh naon sedekah punduk. Naon we? Atawa di batur mah dagang sangu, biasa dagang sangu. Dagang sangu. Dagang sangu, tapi naon dagang nate? Nu tadina sabungkus ke umum batur mah sabaraha 10.000 kumaha didagangkeun 2.000 perak. Nu dagang 1.000 perak. Aya pan di batur nerapkeun kaos kitu. Sok tingalikeun perkembangan ekonomina. Bisa dibuktikan kaos kitu mah. Jelema nu berehan kaos kitu jadi mere dahareun leuwih cenah. Urang geuning osok. Sodako dahareun masa kieu keneh wae. Mun tara mere beunang. Bakal lebih tinggi itu sebenarnya anjeun kadang ulah nyalakeun ya. Bisi urang geus ngamalkeun ternyata teu sesuai jeung sakumadauhan di dieu komo lamun pedit mun eta teh sakitu nerapkeun sakitu ngamalkeun mun teu mah jigana sangsara pisan. Itu lumatna kadinya aing salat duha umal poe amer we kieu umpamana ye teu naik-naik ti baheula lamun teu duha mah bakal leuwih sangsara tinimbang ayeuna. Itu husnudonna. Leuwih gancang tinimbang ngeureutna peso kana punduk onta. Wa innallaha jeung sanyana Gusti Allah taala la yubahi eta yakin mun urang mah ngagulkeun Allah. Bangga Gusti Allah teh. La yubahi eta yakin ngagulkeun Allah, diagul-agul ku Allah. Saha anu diagul-agul teh? Ngagulkeun bimut imit ta'ami ka anu sorok mere dahareun. Kanu sok mere kadaharan jelema da dinten teh sok enak duit loba ngadahareun eueuh duit loba tapi dahareun eueuh cai eueuh teu boga duit tapi dahareun loba da bisa ngadaharan dahareun lain sok duit ngampar loba emas aing batangan sabaraton dieu mah tapi rek meuli naon da eueuh beulieun kira kurek dilamatan eta naon emas. Film teh geuning aya film di tengah gurun pasir, manehna mawa emas. Tapi eueuh cai. Jelema kahausan tungtuna nu diparebutkeun lain emas. Tadi na parebut emas, tungtuna parebut cai sagelas. Ternyata cai ketika di tempat anu eueuh cai jauh leuwih berharga tinimbang emas sanajan sagunung emas oge. Tapi kusabab urang mah ampar-ampar, cai teh ngampar loba. Kana cai teh dipelekeun. Emas eueuh. Gitu jadi urang teh. Ngetak lamun nempo cai ulah nempo di urang ayeuna cenah. Kudu bisa ngahargaan kana rezeki cai. Tempo di batur nu kekeringan nu halodo bilaan kumaha hayang cai teh. Ngarang urang bisa menghargai nikmati pangeran, ngetak cai menyekel anu geus carolok ayeuna teh kudu dibeakeun. Ulah nepi ka di Allah, nepi ka ngampar. Iya ya kupur nih macenah ku kami ye. Kopi sok dahar ngendegna. Ya eta teh. Atawa poe deui katinyuh deui gitu. Ampasna teh. Tah ku Allah teh diagulkeun cenah jalma anu naon anu sok barang bere dahareun. Kasaha diagulkeun al malaikata ka para malaikat. Tuh tingali hamba kami resep barang bere dahareun. Agul Allah mah agul teh. Berarti lamun agul leuwih ti bunga eta teh. Sok urang ngagul-ngagul aing mah. Agul non boga budak tara naik sakola teh. Dataran diagulkeun budak geus kitu matak diagulkeun berprestasi. Nah gitu. Tah ieu teh kolot-kolot urang mesti alam barjah itu bakal agul mah urang. Dicarita-carita cenah kasesama di alam barjah teh tinggal itu anak aing itu keur di naon Nurul Hayat keur ngaji ngadekul tunggul sareng. Bungaheun di alam itu teh. Bungaheun pisan. Oh mau nyaran emang.
Waqala jeung sahabaduhum sawareh ulama. Cek sebagian ulama, inna fil kutubil arba'ati alfadun mutanasibatan. Inna fil kutubi sanyana eta tetep dina pirang-pirang kitab. Sanyana eta tetep dina pirang-pirang kitab al arba'ati anu opat. Kitab opat, Taurat, Injil, Zabur, terakhir Al-Qur'an teh. Alpadon ari pirang-pirang lapan, aya lapan cenah aya dauhan dina kitab Allah anu opat teh. Alpadon ari pirang-pirang lapan mutanasibatan anu silih mun urang mah silih kait. Silih pantesan, silih pantesan ya. Saling berhubungan gitu lah. Jadi nyambung. Silih kaitan eta lapat jeung lapat teh dina opat kitab. Pa inna hada sanyana itu kutub arba'ah. Kutub arba'ah nazalat eta turun itu kutub arba'ah awalan dina mimitina kabeh kitab-kitab Allah teh pertama kali kalau dilungsurkeun teh bil arabiyati nu turun teh naon bil arabiyati kalawan bahasa kabeh teu aya kitab anu turun tanpa naon teu make bahasa Arab kabeh ge bahasa Arab kudu aya bahasa Ibrani bahasa Arab lain deui eta mah setelah non Quran atau non kitab-kitab Allah anu beritun ayat 104 diturunkan ku bahasa non bahasa Arab maka didugikeun ka Nabi setiap anu narima kan eta kitab teh summa yu'abbiru tuluy ngabahasakeun ngagunakeun bahasa summa yu'abbiru tuluy ngabahasakeun saha kullu nabiyyin setiap nabi nu narima kana kitab tadi teh anu berupa bahasa Arab dibahasakan bilugoti kaumiku bahasa kaum eta nabi. Da ari nabi urang mah dilungsurkeun di kaum Arab maka nu tadina Quran datangna Arab maka turunna jadi Arab deui. Teu aya perubahan. Nu saja nu panrarobah. Sabab ieu nabi ieu mah diturunkeun di kaum ieu bahasana bahasa kieu, bahasa Suryani urang teh. Bahasa Ibrani bahasa naon? Sabansana lah itu. Disesuaikan jeung bahasa. Coba lamun aya nabi turun di Sunda, mun bahasana Sunda. Tapi di ditu nama tetap Arab hartina kumaha disesuaikan jeung bahasa kaum haraka harti. Matak aya dauhan Kangjeng Nabi di ditu Quran datangna bahasa Arab turun jadi kana bahasa Arab sabab nabina cicing di Arab diutus da ka Arab. Urang teu mesti ngarti, da urang mah lain nabi lain naon. Nah, aya dauhan Kangjeng Nabi kalimun nas ala qadri uqulihim atau kalimun nas bi qadri uqulihim. Orang berpatah karena akal. Lamun orang ngobrol jeung jelema sanajan urang pinter kudu bisa ngimbangan otak nu jelema. Ulah bongkena pinter kuku ya teh kalangan nu kararieu sering ngobrol teh blesat intelijen kosong kararieu teh lieur ban aya. Lain teu pinter kiai teh ngan eta bahasana luhur teuing teu katarima ku umum kudu awam. Oh gitu berenang tah gitu. Mata ngajak ngobrol ka urang jelema teh kudu disaimbangkeun jeung otakna jeung kemampuanana. Geus puguh can bisa diajar naon langsung tertong upamana lamun ngaji teh mah kana tafsir, ujrum yang hilir kene. Saimbang saeutik-saeutik. Karek ge orok kene geus bere bubur atau naon? Gacoan gitu. Ka ingsuruk asup kana irum. Orok mah biasa we, gitu bubur ieu teh nu hipu teh ya. Atawa susu heula orok mah sesa. Susu sesa. Susu sesa bapak disaimbangkan perintah gitu mana cenah sumayu abiru kullu nabiyyin bilugati qaumihi papit taurati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakihalana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antar zuqal wasi'ah wa antar zuqal amana abdi tawasul ku panggurukan mu'ti
Gusti Allah ngarizekian kajembaran